Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa hukumnya melaksanakan kurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak? Dua, apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Apa hukumnya? Iya kena lain ya buat namanya. Apa hukumnya kalau kita pinjem motor orang tapi rusak, apa wajib gitu ganti apa tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kos gimana tuh kudu kukulak wajib pendik ya mal beres ya mah. Soalnya pertanyaan kos saya silakan wajib pendik mal beres. Hukum melaksanakan kurban sunnah, hampir wajib muakkad sunnah. Sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak, ai korban merenjang nyana, ai akikah jang anak. Eta mah dipilih we ente endek korban endek eka sabodo ente. Acan endek ngekahan anak bae jadi, acan korban kula we masalah. Terserah kalau kos gitu. Dek ngekahan anak bae ti heula mangga. Ndek korban bae urang ti heula mangga. Nu bagus mah korban ongkoh ekah ongkoh. Itu kudu caritakeun nya kitu. Ieu lamun atuh siapa kumaha sih? Mbe na dua beres. Urang korban urang hiji, anak ekahan beres. Mun teu boga cenah mbe na teu boga hiji-hiji acan ulah ngomong sia. Kotok jago pencit bakakak ku urang nu ngadaharna urang deui niat kula korban ieu kotok aju di daharna ku urang deui beres aduh dur pet. Kemudian apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Nunda korbannya saha? Maksudnya duit saha ye korban? Kos kiamat pertanyaanna, pan korban teh meureun nu bogana. Nu boga duit pamajikan atau pamajikan? Nu boga duit salaki itu salaki. Hari ieu mah apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Duit anu saha? Maksud dia ada beredan duitnya nak dek korbanan pemajikan gitu meren. Hanya hoan sih gue. Jadi duit salaki tapi ngorbanan pemajikan nya nak encan korban masalah. Kan kudu bebeja lah kau pemajikan. Kudu bebeja neng dek di korbanan kukulo. Mana kula dek dipencit. Di korbanan, tuh mah dikorbankeun ngaranna. Korbanan, teu ada kula ridho atuh geus kitu masalah. Dua. Nomor katilu apa hukumnya kalau kita pinjam motor orang tapi rusak, apa kita wajib ganti? Tergantung injemna. Zaid pinjam motor sama Ki Umar dari Pasar Kemis ke Cikupa, kemudian dipakai, ternyata sampai Pasir Gadung stepnya copot, step. Nah, balik deui atau lanjut ke Cikupa, cuman dipulangkeun deui setelah Cikupa dalam keadaan step copot. Teu wajib ganti. Zaid pinjam motor dari sini ke Cikupa, dijelaskan dari Cikupa ada encang saya mau ke rumah encang saya, belah kiri ada encing, sebelah sononya encong. Sudah bisa ada segala encong. Nah, mau ke rumah encang saya, ya boleh. Berangkat dari Pasar Kemis, mau ke rumah encang di Cikupa. Sampai di Pasir Gadung, motor kempes.
nggak bisa dipakai. Akhirnya ke Rumancang juga jalan dari Cikupa, motor dituntun sampai Pasar Kemis dalam keadaan kempes. Nggak wajib ganti, nggak wajib ngompak. Nggak wajib. Kalau mau mah dia ngedorong dari sono ke sini nggak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam. Motor kan kagak ada suaranya, didorong. Loh kenapa emang? Kempes, makasih ya. Saki Umar di si anak blonda ya. Lu dari Cikupa motor enggak enggak ditungangin ya, kagak, kasihan. Motornya kempes. Itu lu enggak punya pikiran, emang di sana enggak ada kompak. Kagak lah, mau dibalikin seperti adanya aja. Tidoraka teh naon geus. Jadi lantaran eta nginjem di Pasar Kemis ka Cikupa, nginjem berarti diizinan. Ketika diizinan berarti mau rusak mau enggak wajib ganti. Izin kan. Itu wajib. Zain nginjem motor di Pasar Kemis ka Cikupa, sampai di Cikupa kuki Zain dipake ka Bojong. Nah, pas perjalanan Bojong Cikupa rusak, stepnya hilang, copot. Nah, begitu dikembalikan ke Ki Umar nanya, ini stepnya kemana? Copotnya di mana? Antara Cikupa Bojong. Nah, lu kan minjemnya ke Cikupa. Iya. Terus dari Cikupa saya pinjam ke Bojong. Ah, mau dilanjutkan ke Bojong. Itu yang dari Cikupa ke Bojong mah gua kagak izin, bego. Gua izin juga lu dari Pasar Kemis ke Cikupa. Nah, kalau ini step hilangnya dari Pasar Kemis ke Cikupa, gua nggak tanyain dah. Udah, gua ridho. Tapi ini hilangnya dari Cikupa ke Bojong. Itu kan lu nggak ada izin dari gua, wajib ganti. Oh, pas gitu. Bab pinjam meminjam telah selesai dibahas. Nanti diulang kembali kalau Haji Pendi panjang umur. Iya, datang di nyon teh tak bab eta tah. Ngaranna geus karolot atuh ngaji. Ieu enggak ngaji karena Allah. Ngaji malah atuh sakadar naon kitu ngaranna supaya naon ngaranna ngaji teh ieu mah micen kelesuan doang. Kelelahan. Daripada di rumah nongkrong mani ngaji. Bagus eta kos kitu. Ngan kurang pol doang. Iya kumaha. Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tah kos kitu mah. Boro-boro sia teh hese kabehan ge. Jalan keluar nama aya, lamun pamajikan kita salat teu daek bae kawin deui beres. Geus sama kos kitu mah. Atuh hese teh. Nobatkeun orang jika dan orang lain, pugu sorangan ge hese tobat. Komo nobatkeun batur. Lalaunan titahna ancam kurang. Neng kakak geus sabaraha kali kita salat bae ka neng, tapi neng teu daek bae. Awas kakak lamun neng teu daek bae kakak deuk neangan deui nu daek salat. Ayo kumaha? Lamun neng teu daek salat bae kakak deuk neangan deui bae nu daekeun salat. Sakitu bae tah mah. Nyandung burung geus cenah da. Nyaho teuing teh mah ngaranna naon da kos kitu. Neangan nu daekeun salat. Sugan bae rada daekeun salatnya. Hese nobatkeun pamajikan. Sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok. Cak Kangjeng Nabi. Bengkok bae awewe mah, lamun kurang dilempengkeun sakaligus potong. Lamun diantep bae kurang bengkok bae. Awewe teh. Nasehatan kurang sekaligus aju bae tolak bae kula maka
Geus tolak bae kumaha maka beta ngaranna peupeus tuh kos kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep bae bengkok bae we tah jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi awe mah teu bisa dinasehatan hese nya nama komo ku salaki nama dinasehatan ku salaki asa ngalojokeun cik eta lu batak kudu dibawa ke pengajian teh di dinasehatan ku salaki coba ge di bagahan amil bae amil. Ayo ngaji amil, ayo laman lawamila pinawi mi'atu amilin, waruan sira matu game sadun pirang-pirang amil, lamun mawi ku 100 amil. Artina naon Kak? Artina sanyana amil dina ilmu nahu teh 100. 100 loba amat. Meureunna nang ka batur mah teu sakieu cak jangan teh ya. Ieu mah kakula bae pamajikanna teh hayang aing. Ngaji sikitu. Ini bebeja ka anak bapak sia magahan aing. Kunaon atuh emak pajar 100 amil loba amat. Nya ka batur meureun nya 50 nya 20. Teu beres. Pokona mabajak magahan pamajikan moal beres bae geus. Nah, kudu dikabaturkeun bae. Lah kabatur sia ngajina. Belah kaing. Pajar ngalojokeun. 100 amil beti dituna heuy. Neh henteu. Hese oe batas. Tek lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu, sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah, kanyana sieuna. Sia takut kepada Allah bohong. Sedangkan suami merasa takut kepada Allah, lah lain. Kanyana sia-sieuna. Kajawat saku aing. Terima kasih hamba Allah ngaranan deui budak lah. Je, urang nu ngarapakahan, urang nu manginkeun imah, urang nginkeun mobil, manglikeun mobil, kudu urang sieun kanyana. Je, urang nu ngarapakahan, urang nu ngaimahan, urang nu manglikeun mobil. Tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana. Itu urang nu bego kan eta. Je, itu urang kurang lempeng sebenarnya mah urang. Nges jarandong kabeh. Maksudna lamun geus mahi mameujeuna salah nyandung. Rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda. Ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haju loba anakna karunya mah tetep teu boga salaki coba mun aing kos kitu. Kitu kuduna atuh. Je, tuh akur bae sia mah. Amun aya wewe boga anak 3 atau 4 yatim haju teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awe beu mun aing kos kitu meureun aing ge sedih. Geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat. Ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah. Asana tararis dunia ngeunah. Tararis dunia itu geunah. Nya boro-boro kos kitu aya anak yatimna 12. Hajunya nana geus teu usaha susah. Aya nu mikah hayang, ribu. Tetepan karunya, anakna karunya, yatim. Entah kaya teh sok lalaki teh, karunya mah teh budak yatimnya dibere, mana yatim dibere. Nyaon ku pamajikanna, yatim. Kamari ngobrol jeung mana yatim. Atuh deuk kubatu ngobrol atuh jeung yatimna di dinya. Teh hayang aing. Yatim malun. Can karuhan can naon geus baderdor. Can naon geus wara eta awewe. Bab diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok. Jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae. Eta kos kitu teh. Urang mereka nini nya nama geus bae. Lah mereka nini. Eta kan karunya boga incu nya. Je aing jauh ge henteu ka incuna.
Kajen kuku mage semeran ini wae jangan teh apa harapan mah ka icuna sejauh-jauh coba ayo jauhnya sapan ti makolot ka icu aya tang halangan sedekah nu geus kitu ngaranna eta mah bengkok bae tah rarese carana lalaunan lempengkeun sakaligus potong geuk hak bae di imah tangga teh anakan sih terus ngan hakna ieu teu kuat Pak. Nah lamun kurang diantep bengkok bae oe geus kitu ti Kangjeng Nabina geus kudu kumaha lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah lalaunan boro-boro sagede urang sagede Kangjeng Nabi be Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah. Khadijah pohara amat. Hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang. Boro-boro dirina hartana, boro-boro hartana dirina ge pohara dititah pake berjuang. Kemenang saminggu Khadijah inget ngenang deui ka sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di ditu pan Kangjeng Nabi teh benteng nembalan senyum bae Kangjeng Nabi pas kitu tangan nya nama teu kebel aja teh kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh di urang mah pentilok menta hampura eta doang sebelna kos gitu doang tilok aya ti Siti Aisyah mah menta hampura teu kebel aju ngalendot ka Kangjeng hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teu da naon ceuk Kangjeng urang mah menta hampura tilo naon tilo aju bae tak bae para ranas di mah. Nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan. Neng geus salat encan. Aya kene waktu ieu Neng tenang we nya heuh Kak. Paling ngeunaheun kadengena ku urang. Ngeunaheun kan. Mun kitu mandek sia-sia dikira salat teh goblok beureunanan. Geus mulai geus lah. Kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku. Pulangkan saja. Beres. Nah, coba lah gitu. Misalnya encan Kak, jam seberapa emang iya? Jam 1. Lila kene ieu teh tenang bae. Geus eta jam 2. Geus encan jam 2 sajam deui Neng karena Neng. Heulah, jangan ge ngeunaheun. Jadi tergantung urangna sebenarnya. Tergantung urangna. Engke ge nyana ngintip ka urang. Asal urang can salat bae, Kang salat Kak. Males nih Kajah lali kebal kene ieu cek jana ge. Tuh, jadi geunaheun kan. Ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana. Jeung syahadat teh lah urang nasehatna. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aing bener teh dengan nasehatan. Bisi dengan nasehatan batur horeng kurang ente. Bisi gitu doang. Fokus orang ngalarang nonton TV ke anak. Nonton TV bae sia. Urang ngosok. Atur sering-seringkeun ku anaknya. Jeh. Sakjana. Geus kitu amat sih. Abah blon. Lah sia nyebut blon ka aing. Tuh ka aku lah ulah abah terus bae. Teu tah basar wajeng nu kamari teh ya. Ai kebo mah. Ngan seukur daunan doang. Ngan goblok teh kobo maling tangkal dangder. Boh, hus. Wow, dipaling yo, coba orang cabut. Tinggal jakebo goblok tolol. Tolol jakebo. Aing mah daunna doang ai sia. Saya suka gitu doang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Gitu pamajikan lamun ku urang di lalaunan kan jam 4 udangkeun. Neng udang opat. Opat karakterim kan. Kayak sagedeng deui. Geus. Kurang biasa ka masjid. Balik di masjid ngudangkeun deui kan. Neng geus jam 5 lewat neng. Oh, 5 lewat.
didelekeun we ka urang neng jam 8:30 neng geus ulah salat neng nyeun kopi kakak we neng kirain kan ka hate nyana neng nyeun kopi bae neng geulana kakak teh HSD teu kudu salat geus giat nya teh nyeun kopi mah giat malam atuh si Mbak geus aya di hareup si Mbak tuh giat nya ge udah paling ge barang ngerit nyekel gelas mending salat lebih neng kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu tuh kan geunaheun kana hatena atuh ieu mah sapu dikit gak salat sia salat ayo salat lain kitu ka awewe mah bow embe ge lumpat gitu tuh jadi